Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Nah, aya warta kebetulan kami kurang. Wire, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi baris ngadamel 5 kantor gubernur anu sumebar di sababaraha wilayah. Mana wae cenah wilayah teu nepi 5 kantor gubernur di Jawa Barat. Urang maksimalkeun kurang. Hayu ah. Naon wae ngaran kantor-kantorna teh tah ieu. Kumaha cenah jadwal ngantorna? Hayu urang antos warta salajengna. Wargi Jabar ulah tapi komentar.